Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, patepang deui sareng simkuring wastapun kaila azha partami. Pamirsa, dina denget ayeuna simkuring baris nerangan pamirsa sadayana dina acara Warawiri Warta Sunda Warta Kiwari edisi Minggu Kaping 2 April 2023. Tanah Sunda beunghar pisan ku seni katut budayana nya tina sakitu jumlah titinggal karuhun teh aya sababaraha jenis seni budaya anu diantarana ngandung unsur musik, tari, bela diri jeung sajabana. Salah sahijina aya seni bela diri khas Sunda nyaeta pencak silat. Nya kamakaran tina pencak silat aya nu nalah pencak Gajah Putih Megapaksi Pusaka. Kumaha atuh pencak Gajah Putih Megapaksi Pusaka teh pamirsa nyanggakeun liputanana. Hatur nuhun ka Kaila di studio, wilujeng enjing pamirsa, tepang deui sareng abdi Febriani Amalia Rahman, ayeuna simkuring aya di padium salaku pelatih pencak silat. Tahun 1827 di Garut ngamekarkeun pencak silat nu nalah Gajah Putih Megapaksi Pusaka nu mangrupa wancahan tina silat tenaga dalam jeung batin. Tujuan nama kangge nyiarkeun Islam sareng kegiatan anu positif. Seni pencak silat Gajah Putih Megapaksi Pusaka teh mangrupa kumpulan ti para ulama, warga jeung katut jawara. Saat acara pakai sarang saha, sarang uang kanjeng para tamu kahiji, naon wae unsur budaya Sunda anu aya dina pencak silat. Unsur budaya Sunda dina pencak silat teh nyaeta ngalingkup kesenian, kerohanian, bela diri, sareng persaudaraan, utamina kana bela diri sareng seni. Kata kedua, naon anu ngabedakeun pencak silat sareng bela diri anu tadi? Pencak silat mah ngautamakeun konsentrasi dina latihan, dina proses latihan, sareng dina gerakanna ngautamakeun gerakan kaki sareng panangan. Terus anu katiga, naon anu jadi latar belakang anu diayakeun pencak silat Gajah Putih ieu? Kawit nama ngadirikeun pencak silat Gajah Putih di paguruan ieu teh supados ngautamikeun murangkali supados terlalu ngagejet, supados aya kegiatan anu bermanfaat positif. Kami kan persyaratanna kami ngiring silat kedah geus ngaos janten kamurang kalina teu fokus teuing kana gadget kana amuk nu teu pararugutnya nya janten aya kegiatan anu positif. Pencak silat Gajah Putih Megapaksi Pusaka teh didirikan ku Kiai Haji Aji Jainuddin jeung Hasan Mustafa. Dina abad ka-7, gerakan-gerakan dina pencak silat masih basajan pisan. Anungan kaasup gerak leungeun jeung suku. Lila-lila pencak silat tuluy mekar sarta mimiti asup ka Jazirah Malaka sarta oge di Pulau Jawa. Asup ka mangsa kamardikaan, sajarah pencak silat di Indonesia terus ngalaman kamekaran nepi ka Kiwari. Seni pencak silat biasana sok diiringan ku seni musik tradisional Sunda. Iringan dina pencak silat digunakeun kangge nyesuaikeun tempo ibingan. Anu biasana ibing pencak silat teh diiringan ku teknik kombinasi serangan jeung pertahanan. Ciri khas pakaian pencak silat, Gajah Putih Megapaksi Pusaka biasana ngagunakeun pangsi. Kumargi pangsi mangrupakeun pakaian daerah khas Sunda. Dina kagiatan latihan pencak silat Gajah Putih Megapaksi Pusaka henteu dipungut biaya. Latihanna di poe Minggon sonten. Pami di bulan Ramadan, latihan diliburkeun. Mangpaat dina urang ngiringan pencak silat diantarana gaduh bekalan jurus bela diri, tiasa ngajalin persaudaraan jeung solidaritas, sareng dina aspek senina oge urang tiasa ngamumule budaya Sunda. Teh Iwang ngembohan, pencak silat di zaman Kiwari teh langkung nanjeur. Lantaran aya paguruan pencak silat siga Gajah Putih Megapaksi Pusaka anu tiasa ngamumule kamekaran seni bela diri pencak silat khas Sunda. Sakitu nu kusin kuring di hatur lajeng deui ka Kaila di studio liputan Lusyen TV. Pamirsa,
Warta dinten ayeuna dicekapkeun nugi dieu simkuring pun Kaila Azahra Pratami ngawakilan Nusyen TV saja amit mundur amit mungkur boboh sapanon carang sapakan hapunten kana sadaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.